Samemeh mangkat gawe meresan heula bubututan tuluy ka dapur meresan piring pindah keluar moe baju. Besti samemeh mangkat gawe teh tenana mari kambenahan lah ieu bubututan soalna lamun misalna nungguan balik gawe. Bisi horea manten jadi mumpung isu keneh dibenahan we ieu teh bubututana geus arasup kana lomari kabeh mah dituluykeun mukaan lah hordeng. Biasa lamun geus hordeng mararuka mah ieu aya ulinan budak garaling ya kudu dipindah-pindahkeun heula. Benerna mah besti lamun teu ngalayah teuing mah horea bebenah kieu teh komo arek mangkat gawe teh can di imah capek can di pagawean capek dobel pokona mah. Ari ngawaro kana horea mah sabenerna mah besti tenana teh hayang nama ngalulungsar isuk-isuk teh ngopi ngeteh kitu geunah meureunannya. Atuh teu bisa kitu besti ieu ge pindah ka dapur aya geuninganan ngelapaneun piring. Bari jeung tenana kedul ge besti ari nu ngaranna ngelapan piring mah tenana mah tara poho kudu wajib dielapan teuing kunaon mah geus kabiasaan. Sakuduna mah ieu teh langsung we diasupkeun kana rak tapi da teu bisa kitu tenana mah besti lamun misalna aya cai sakeclak dina luhur piring garing teh kudu we dielapan. Kebiasaan di pagawean lamun misalna mantuan kapila kitunya ngelapan piring kudu bersih kudu garing bener-bener garing jadi kabawa ka imah. Eta kebiasaan di pagawean teh dibawa ka imah teh ninganan besti asal mah teh nanaga lamun misalna geus geger teh diasupkeun le langsung kana rak. Geus hayu urang tuluykeun pindah kana sangu iteh si sanguna teh menikat loba kieu besti asaan teh nyangu teh saliter meunang asa mucung kieu. Ari teh nanah mah geus kabiasaan tara diakeul sok langsung diasupkeun deui kana jero magicomna dicolokkeun deui kana listrik. Aya beres tina piring pindah deui kana sangu ayeuna ngeurihkeun heula cai da kosong geuninganan isi tekona teh. Padahal tadi teh tenanah keur sasapu besti tapi da kulantaran nempo benahaneun anu kacaba kuleungeun jadi we dibenahan heula. Jeung deui isuk ayeuna teh samemeh mangkat gawe kamari peuting tenanah teh geus nyeusehan jadi lamun misalna geus sasapu teh tenanah arek moe baju tapi bereskeun heula ieu sasapu bari tempo kaluar hujan apa henteu. Soalna peuting teh hujan besti besi nika isuk hujan teh ieu urang tuluykeun we ngaluarkeun heula ieu bubututana tina jero mesin. Atuh da saku aneh kitunya besti peuting kamari mah hujan meuni gede nika isuk teh masih keneh baseuh masih keneh mucrak teh ku cai hujan. Tapi untung-untungan keneh ieu mah nya pas udang isuk teh ditempo keluar panas we geuninganan. Soalna nya besti lamun misalna ieu hujan bahaya we teh nanah moal bisa moe baju. Tapi ieu teh sampayana ge nu ku awi makur hiji kuduna mah 2 siki ieu teh besti jadi lamun misalna moe baju loba kieu teh bisa direnggangkeun teu padeukeut model kitu. Tapi da kulantaran geus barapuluh kali nitah ka bapakna budak teh pangalakeun awi ajang sampayan tapi henteu diwaro besti berarti eta teh kudu ku teh nanah turun tangan langsung. Biasana mah lamun misalna awewe geus turun tangan tah si lalaki ge ngiluan turun tangan ngabantuan caritana teh. Ampun teh ieu gantungan kelekah ngacleng ka belahan dapat tuh kudu dicokot heula. Aya nu sarua teh besti anu salakina lamun misalna dititah teh teu mah sakali 2 kali 3 kali kudu berpuluh-puluh kali eta ge can dilaksanakeun. Tapi teh nanah mah boga jurus jitu anu bisa lamun misalna nitah salaki langsung mangkat nyaho teu kumaha carana. Nya eta salah sahiji carana teh kudu urang we nu bergerak ti heula karak tah si salaki teh langsung bergerak otomatis dan nempo urang meureunan bergeraknya bisi disindir makin panjang makin ka ditu makin ka dieu. Makana jigana teh